Yoy pisan. Raksa Art Production. Ujang nyaritana teu eureun siga anu ngabudakeun sagala kasieun jeung kabingungna. Abah Karta ngadengekeun kaayan tenang, teu motong, ngan unggek-unggekan leutik. Sanggeus Ujang rengse, renghapna ngahegak. Abah Karta nyedot padudanana anu geus hurung, haseupna ditiupkeun lalaunan. Jempling sakedapan ngan sora manuk ti leuweung anu kadenge. Dari pocong anu maotna malam Jumaah kali wonjang. Abah Karta mimiti nyarita, sorana handap pinuh ku wibawa. Eta teh lain barang samanehna. Ujang teu napas. Jalma loba anu nyangka maot dina poe alus teh bakal alus. Nya, tapi pikeun anu ngartieun elmu hideung, maot dina malam Jumaah Kaliwon teh kakuatanana gede. Komo ieu salapi, maotna ngadadak lain ku panyakit. Arwahna masih kene berat ku urusan dunya. Jadi benar bah, eta arwah salapi anu ngaganggu Nini? Tanya Ujang. Abah Karta ngagideug lalaunan. Lain arwahna anu boga kahayang. Arwah salapi teh keur bingung, keur amak. Imahna awakna geus diruksak, tali anu meungkeut manehna jeung alam kubur geus aya nu megatkeun. Arwahna teu tenang, ngalilindeug. Abah Karta neuteub Ujang. Anu bahayana lain arwahna Jang. Anu bahayana nyaeta anu maok tali pocongna. Maksud Abah? Tali eta dipaling lain ku juri, tapi ku manusia. Tali eta dipake pikeun elmu hideung. Biasana pikeun pesugihan, sangkan dagangna laris, atawa pikeun elmu kuat, kabedasan sangkan dijaya. Si maling ngagunakeun arwah salapi, salaku hodam atawa budakna. Arwahna dijadikeun jongos pikeun nurutkeun kahayang si maling. Ujang mimiti kaharti. Jadi pocong anu nemongan teh lain kahayang salapi sorangan, tapi aya nu ngandalikeun. Tapi bah, nah ini Ujang anu jadi korban, nah lain si malingna anu didatangan. Abah Karta ngarahu, haseup padudana ngabulus leuwih kandel. Eta anu rumitna Jang, aya sababaraha kamungkinan. Kahiji, Abah Karta ngacungkeun nyurukna, bisa jadi Nini maneh teh ngahaja dijadikeun sasaran, dijadikeun wadal atawa tumbal pikeun kasampurnaan elmuna, atawa pikeun ngaleuleuskeun keluarga maneh.
Si maling apalin maneh udah kota bakal mulang. Maneh na hayang nemongkeun kekuatan anak ka maneh. Ujang ngarasa tiis. Kadua, Abah Karta neruskeun. Bisa jadi salapi keur hirupna boga urusan anu can rengse jeung keluarga maneh. Dendam, utang, ulah maneh atawa kolot maneh kungsi boga masalah jeung manehna. Ujang ngahuleng asa-asa. Duka teuing, Bah. Ujang geus lila di kota, tapi asa teu pernah ngadenge. Teang informasi Jang, sabab lamun nya si malingan saukur ngamangpaatkeun eta dendam. Manehna ngarahkeun arwah Salapi ka jalma anu geus aya jalur mumusuhan jeung manehna. Jadi leuwih gampang. Ujang neuri ciduk. Anu katilu ceuk Abah Karta deui. Di maneh Nini Asih teh lain awewe kolot biasa, Jang. Manehna bersih, manehna kuat ibadahna, pikeun ilmu hideung nembus jalma anu bersih teh hese. Tapi lamun geus bisa tembus, kakuatanana bakal dipake pikeun nari korban sejenna. Imah nini maneh dijadikeun panto ku si maling. Ujang ngarasa lieur. Ieu mah pikasieun tibatan ngan saukur diganggu jurig. Ieu kajahatan anu dirarancang. Saha Salapi teh sabenerna, Bah? Abah Karta neuteup ka pasir astana anu katempo ngajengleng ti saungna. Salapi teh budak bager basa leutikna. Tapi gedena rusak. Judi, main awewe, loba hutang, loba musuh, loba anu nyeri hate kumanehna di lembur ieu. Maot nage ceuk beja mah lain maot biasa. Aya anu nyebut diracun ku awewe sabab timuru. Aya anu nyebut dibere eusi ku musuh bisnis judina. Teu jelas, tapi anu jelas loba anu nguntungkeun ku maotna Salapi. Ujang ngadadak menang pencerahan. Ieu lain ngan saukur misteri goib. Ieu misteri pembunuhan atawa minimal misteri dendam manusia. Si maling tari pocong teh pasti aya dina daftar jalma anu boga masalah jeung Salapi. Atawa jalma anu hayang ngawasa ilmu hideung pikeun kepentingan sorangan. Jadi naon anu kudu dilakukeun ku Ujang, Bah? Abah Karta neueup Ujang deui. Paneutupna pinuku harepan tapi oge berat. Lawan maneh aya dua, Jang. Kahiji arwah Salapi anu keur panas jeung dikandalikeun. Kadua manusia syaraka anu jadi dalangna. Pikeun nyalametkeun nini maneh kudu manggihan si dalang. Jeung anu leuwih penting, maneh kudu manggihan tali pocongna. Tali eta kudu dipulangkeun deui ka kuburanana, Jang. Sameme
samemeh naon bah? Abah Karta ngalenyepan padudanana anu geus pareng. Samemeh arwah Salhapi sadar yen manehna geus jadi budak. Jeung samemeh manehna robah jadi setan anu teu bisa dikandalikeun deui. Lamun eta kajadian lain ngan nini maneh, tapi sakuliah lembur ieu bakal jadi neraka. Ujang lempang balik ti saung Abah Karta kalayan lengkah anu karasa berat. Unggal kecap ti Abah Karta napel dina pikiranana. Elmu hideung, dalang, tumbal naraka. Ieu geus lain urusan diganggu jurig biasa. Ieu perang ngalawan manusia anu sarakah anu ngagunakeun kakuatan poek pikeun tujuanana. Basa Ujang nepi ka imah kayaan ini asih masih sarua. Ngagoler, ngacapruk awakna beuki koneng. Tapi Ujang ayeuna neuteup ninina ku cara anu beda. Ninina lain ngan saukur gering tapi keur dipeungkeur. Dijadikeun panto, dijadikeun wadah. Kumaha Jang? Ceuk Abah Karta kumaha? Wandang langsung mapageun pinuh ku harepan. Ujang teu langsung ngajawab. Manehna diuk dina golodog ngarahu panjang. Berat wa. Ieu aya anu ngahaja. Aya anu maok tali pocong Salhapi dipake elmu hideung. Nini urang dijadikeun tumbal. Wandang langsung leuleus siga anu rek kapiuhan. Tumbal? Gusti, nah ka urang? Dosa naon keluarga urang Jang? Eta anu kudu diteangan wa. Bisa jadi si malingna ngewa ka keluarga urang atawa dendam Salhapi keur hirupna. Ujang nyaritakeun deui sagala rupa anu didugikeun ku Abah Karta. Peuting eta Ujang ngarasa aya anu beda. Hawa di imah nini asih karasa leuwih tenang. Sanggeus Ujang datang ti Abah Karta, siga aya pangaruh anu ngajaga saung Abah Karta ka bawah ku Ujang. Tapi di luar imah kaayaanana tibalik. Sakumaha omongan Abah Karta, sigana si dalang apaleun yen Ujang geus mimiti milampah. Manehna apaleun Ujang geus ngadeuketan Abah Karta, pakuna lembur pasir huni jeung si dalang ambek. Isukna geger deui, lain ngan ukur hayam wandang anu paeh. Ayeuna giliran hayam Pak RT. Domba Mang Udin jeung ingon-ingon warga sejena anu deukeut ka pasir astana. Paehna teu wajar, kabeh kapanggih panonna molotot, beuteungna bareu hejo siga anu diracun. Tapi eueuh sesa racun ngan bau bangke anu sarua jeung di imah nini asih. Teu eureun nepi dinya. Di imih anu warungna kungsi ditutupkeun basa Ujang datang, poe eta kapanggih ngajoprak di sawah. Manehna keur ngarambet, ujug-ujug ngajerit
tuluy kapiuhan. Basa dibawa ka imahna kaayaanana persis siga nini asih. Panas tiris, panon molotot jeung ngacapru. Panas, panas, talina, salapi, menta getih. Warga lembur mimiti sieun. Hiji-hiji warga anu keur digawe di kebon atawa di sawah, utamana anu ngaliwat ka jalan deukeut pasir astana, mimiti katepaan, gering aneh anu sarua, 3 jalma tuluy nambahan jadi 5 jalma. Kabeh ngagoler teu daya ngacapruk nyebut salhapi jeung getih. Lembur pasir huni lumpuh, eueuh anu wani ka sawah, eueuh anu wani ka kebon, panto-panto imah ditutup ti mimiti asar kene. Pos ronda anu biasana rame ayeuna kosong, malah sora jangkrik jeung sora manuk peuting ge jadi jempling. Diganti ku sora anjing anu babaung patembalan, sora anu matak ngilu. Pocong salhapi beuki ngawani-wani nembongan. Lamun samemehna ngan ujang anu ningali, ayeuna warga sejen ge ngalaman. Aya anu keur kacai ningali sosok bodas ngajanteng di juruh imahna. Aya anu keur masak di dapur, ujug-ujug aya anu ngintip dina jendela. Beungeut naruksak pinuh ku taneuh. Malah Mang Udin sumpah manehna ningali pocong eta luncat dina caangna beurang di kebon awi. Lembur pasir huni geus bener-bener jadi lembur maot. Anu paling pikasieun kajadian dina peuting katilu sanggeus ujang panggih jeung Abah Karta. Warga ngariung di masjid ngayakeun doa bebarengan, dipingpin ku Ustad Maman, pamuka agama anu masih keneh ngora tapi dihormat. Masjid teh hiji-hijina tempat anu karasa aman. Keur Ustad Maman husung ngimaman salat Isya, ujug-ujug jeritan tari kadenge tisap awewe. Lain jeritan biasa, jeritan anu sarua jeung jeritan ini asih. Sararea reuwas, salat langsung buyar. Imih anu tadi maksakeun milu ka masjid sanajan masih leuleus, ayeuna nangtung di tengah-tengah sap awewe. Panonna beureum hurung, buukna ngajegrig, manehna seuri nyikiki. Geuning ngarumpul di dieu barudak. Sora Abi Imih robah jadi sora lalaki anu berat. Sora anu sarua jeung sora nini asih basa kasurupan sora si Dalang. Ustad Maman langsung maju. Saha maneh? Ulah ngaganggu di imah Allah. Imih atawa anu ngawasa manehna seuri deui. Sora seuri anu ngalelewe. Aing teh dudungan nu boga lembur ieu. Aing nu boga si sapi. Manehna neuteup ka ujang anu ngajanteng deukeut panto masjid. Awakna ngageter. Hei budak kota, maneh geus ngaganggu ka aing. Maneh geus ngajak si Karta. Nah, rek jadi pahlawan. Ujang teu bisa ngomong. Ieu kahiji kalina manehna ngobrol langsung jeung si Dalang.
dengikeun ku sararea. Biimih ngagorowok sorana ngagema di jero masjid. Salapi boga hutang. Lembur ieu boga hutang ka aing. Bayar hutang maneh. Hutang naon? Urang teu boga hutang ka setan siga maneh. Ustad Maman nembal bari macakeun ayat-ayat. Panas. Biimih ngajerit basa Ustad maca ayat. Tapi manehna teu kaluar. Malah beuki ambek. Salapi mau tinggalkan hutang. Hutang judi. Hutang kahirupan. Ayeuna aing nu nagih. Aing geus gabelaan manehna. Aing geus beri manehna tempat. Bayar ku geti. Atawa serah ku ciuja ka aing. Sararea ngarenjak. Tetep ka Ujang. Ujang sorangan pias. Nah jadi ka manehna. Ustad Maman gancang ngadoa deui ayat kursi leuwih tarik. Biimih ngajerit tuluy rubuh kapiuhan. Warga di masjid jadi paburasan. Tapi ayeuna maranehna neuteup Ujang ku cara anu beda. Lain ngan saukur curiga, tapi oge sieun. Sieun lamun bener Ujang anu jadi cukang lantaranana. Sieun lamun Ujang anu jadi tebusan. Ujang kaluar ti masjid kalayan hate anu ancur. Manehna sadar ieu geus lain urusan kulawarga wungkul. Ieu urusan sakabeh lembur jeung si dalang geus hasil ngaracunan pikiran warga. Manehna geus ngajadikeun Ujang musuh bebarengan. Ujang ngarasa boga tanggung jawab. Manehna anu dididik ku logika, ayeuna kudu jadi anu panghareupna ngalawan ieu. Manehna teu bisa ngandalkeun Ustad Maman atawa Abah Karta wungkul. Manehna kudu manggihan si dalang sanajan tarohanana nyawa. Ujang teu boga pilihan sejen. Manehna geus jadi musuh si dalang. Warga lembur geus mimiti curiga ka manehna. Manehna teu bisa mundur. Isukna Ujang ngajugjug deui kadua jalma anu masih dipercaya, Abah Karta jeung Ustad Maman. Maranehna panggih di masjid. Sanggeus salat lohor masjid karasa sepi. Jamaahna beuki ngurangan, loba anu sieun kaluar imah sanajan rek ibadah. Jadi maranehna geus terang-terangan nangtang Ujang. Ceuk Ujang, muka obrolan sanggeus nyaritakeun kajadian di masjid tadi peuting. Manehna hayang Ujang jadi tebusan. Nah Abah, naha Ujang? Abah Karta anu keur diuk sila di juru masjid ngalenyapan heula haseup padudanana. Sabab maneh anyar Jang. Maneh jalma luar anu asup ka dieu. Pikeun si dalang. Maneh teh panto anu panggedena pikeun ngaruksa katenangan lembur. Lamun manehna bisa ngelehkeun manehna ngarasa geus ngelehkeun logika orang kota. Manehna bakal ngarasa jadi pangjagona.
Ustad Maman anu tita tadi ngajikir nambahan. Sareng panginten si dalang apa? Anjeun teh incu hiji-hijinan Nini Asih. Lamun anjeun cilaka, Nini Asih bakal bener-bener hancur. Eta anu dipikah hayang kumanehna, ngaruksak jiwa jeung raga. Ujang ngarenjak. Jadi ieu lain ngan saukur soal ilmu hideung, tapi oge psikologis. Jadi urang kudu kumaha ayeuna? Tanya Ujang. Urang teu bisa ngantep Nini jeung warga sejen jadi korban terus-terusan. Kuring geus teu paduli kana diri kuring sorangan. Kuring rek ngalawan. Abah Karta jeung Ustad Maman silih tetep unggek. Geus waktuna, cek Abah Karta. Urang moal bisa ngelehkeun si dalang. Lamun urang nganahan, urang kudu ngalawan. Tapi urang kudu nguatkeun heula benteng urang. Imah Nini Asih tempat anu dijadikeun panto ku manehna kudu urang kunci heula. Maksud Abah di pager? Tanya Ustad Maman. Leres Ustad, di pager kudu Ustad ku pangaweruh sim kuring. Urang gabungkeun, urang kudu nyieun imah Nini Asih jadi tempat panas, jadi tempat anu panas pikeun si dalang jeung budakna. Peuting eta sanggeus isa. Maranehna ngamimitian. Ujang, Wandang, Abah Karta jeung Ustad Maman ngan opatan. Warga sejen geus teu aya anu wani deukeut ka imah Nini Asih. Ustad Maman mawa cai dina kenditana. Cai eta geus didoakeun, dibacakeun ayat-ayat suci ti magrib keneh. Abah Karta mawa menyan anu seungitna beda ti biasana. Lain bau hanyir, tapi seungit anu matak tenang jeung keupelan uyah kasar. Nini Asih masih ngagoler, ngacapruk, tapi beuki laun siga anu geus beak tanaga. Ujang, wah, anjeun duaan ulah eureun ngajiki di jero imah. Tong kaluar, tong reuas ku naon anu bakal kajadian di luar. Naon wae anu kadenge ulah eureun. Cek Ustad Maman sorana mantep. Ujang jeung Wandang unggek, sanajan hate duanana geus teu pugu.